Berita viral hari ini heboh. Wah nggak heboh kieu mah biasana sok rame sok buru geura bacakeun ceknya ya. Heboh kejadian di Bekasi. Anjir di Bekasi aya naonnya ya di Bekasi. Heboh kejadian di Bekasi, Jawa Barat. Penjual sate ternyata jualan sate, bukan jual telur gulung. Semua balai. Aya kaperyogian naon atuh ujang teh ka dieu teh? Nuhun Mbah, abdi teh usaha hese, padamelan hese, artos hese, manawi emah gaduh solusi mah. Oh gitu. Nuhun. Hari eta panto di bumi eta malik ka mana eta panto? Malik kapayun Mbah. Heueuh atuh sarerea ge malik mah ka payun atuh panto mah. Ya maksud abah teh eta arahna ka belah mana? Kami arah nama kapalih kidul. Kidul. Nuhun. Tah isukannya geus ti dieu. Oyahna panto rubah malikna jadi ka belah wetan. Ah, teu sangem Mbah. Nah atuh make teh sangem. Keur naon tataros ka dieu atuh ari teh sangem mah. Pan sidik urang ka dieu teh teu boga duit, malah dititah kuriak. Mang, bejana aya kasus pembunuhan Mang. Oh heueuh bener ya tadi dinya deui sawah geuning anu aya saung sisi jalan. Sah korbanna. Teuing da awewe urang ge teu wawuh. Di urang geus ti dinya nya ningali karunya sia nyempak teu make nanaon atuh, make calana jero hungkul geura. Naon motifna? Motifna teh ya mun teu salah mah kembang-kembang, sisina teh aya rendaan. Gehel. Motif cangcut eta mah meureunnan mah. Eta naon? Teh manis dek. Ayang teh? Hayang Heeh. juga tuh mawa gelasna hiji deui, urang bagi 2. Heeh. Ipi? Oh, celanya orang duakeun, urang bagi rata nya. Heeh. Ah, loba keneh no ieu deh Ah, ini loba nu ieu lah cek lampang nyekelankeun heula. Can sarua. Tingali. Ini loba keneh nu ieu atuh, heula cekelan heula. Can sarua deh Pokoknya Oh, ini loba nu ieu atuh. Heula kala. Sarua bae na mah. Ah, loba nu ieu atuh. Enak loba nu ieu kala cekelan heula. Nah, ieu nama sarua, Dek. Saruanya ieu nama. Behel.